Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qala as-salatu 'alan nabiyyi amharu lidhunubi minal ma'il baridi lin-nari wassalamu 'alaihi afdalu min idkir riqab. Al-hadis. Dipayun puji syukur urang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu Maha Ghafur. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyong ngalaksanakeun sabalihna kawajiban anu parantos dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala kumangrupikeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul ngariungna urang sadayana dina ieu mapala anu mulia masih ngajantenkeun wasilah sababiah urang sadayana kenging rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana wasilah sababiah kumpul ngariungna urang sadayana dina ieu mapala anu mulia sadayana pamaksadan urang alim nu agengna pamudah-mudahan aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wasilah sababiah kumpul ngariungna urang sadayana dina ieu mapala anu mulia ibadah urang amal urang anu dilaksanakeun ku urang mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tur ngajantenkeun asbab urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok deui dina sawargana Allah yakni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam pamugia dicurah limpahkeun dikocor golontorkeun ka mustikaning alam sajagat wastahan ibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nyalimpah karujantan keluargana ka para sahabat-sahabatna utamina nama ka urang selaku umatna anu masih kene turut-tumut kana ajaran mantena dugikeun ka poenan kiamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadayana kenging sapaati mantena tu urang sadayana diangkeun janten umatna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun wal
dulur urang, tatangga urang, karabat urang, utawi nama keluarga urang. Dina dangan sareng kasempatan ieu nuju teh daramang iman teh damang lahir wa iman teh damang batin. Sok sanaos teh sebatan satu persatuna tapi insyaallah wangirangan kabarokahanana sadaya dan nuju teh daramang pamudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala ku barokah pangaosan dina weuh sing engal didamangkeun engal disehatkeun deui amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana menjalani kehidupan di alam dunia ieu teh moal arek salilana. Kusabab urang moal salilana berarti urang dina salami ayeuna keur hirup di alam dunia kudu siap-siap nyeurkeun bekal pikeun urang sadayana kembali nyiapkeun ayeuna nu saseueur-seueurna amaliyah keur menopang kahirupan anu baris engkin ku urang sadayana di alam. Sabab geuningan hirup urang ayeuna teh hirup anu sakedeung kanggo menopang hirup anu panjang. Eta kudu yakin urang. Yakin urang teh hirup di alam dunia teh moal arek salilana. Yakin urang teh hirup di alam dunia teh aya batas kahirupanana nyaeta disekat kalawan ku maot teh. Kahirupan ieu anu sasaat yakin kanggo kahirupan engkin anu panjang. Hirup teh urang teh lain kanggo ayeuna hirup. Geus hirup teh hirup terus. Sanes kitu. Tapi hirup urang sadayana pikeun anu maha hirup. Saha anu maha hirup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin urang sadayana dina setiap ayeuna tingkah laku ucap lampah urang teu aya deui dina mana urang iwalti keur ayeuna menang karidhoanna Allah Subhanahu wa taala. Dina setiap ayeuna amal urang bahkan ibadah kewajiban anu ku urang dipigawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yakin eta? Ya. Teu aya deui ayeuna kahirupan urang di alam dunia, teu aya deui gerak urang di alam dunia, tingkah laku ucap lampahna urang di alam dunia, bahkan urang sama-sama meskipun ngalaksanakeun ibadah sama sakali tetep urang teh keur meunangna karidhoanna Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati saur Allah sanya-nyana salat abdi wa nusuki jeung ibadah abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil eta kabeh kagungan Allah, eta tetep kabeh kagungan Allah. Makana yakin ayeuna kahirupan urang di alam dunia teh hirup urang teh pikeun anu maha hirup. Tujuan urang hirup di alam dunia teh lain keur hirup ayeuna di alam dunia, tapi keur anu maha hirup, keur menopang kahirupan urang engke anu panjang. Hirup lain pikeun maot.
geus hirup maot beres we. Lain kitu. Opan aya anu penafsiran kitunya. Luar daripada Islam penafsiranna kitu. Aya bahasa kadituna naon? Lingkarnasi. Teu aya teu urang teu aya lingkarnasi. Sok sanajan ayeuna yakin anu ngalanjutkeun kahirupan urang teh nyaeta anak-anak turunan urang gitu. Anu estafet ayeuna kahirupan urang keur di alam dunia nya. Maka kahadean utamana anu dipigawe ku urang, kaalusan anu dipidamel ku urang, maka estafetkeun ayeuna kudu jadi anak-anak urang. Di dieu tah urang perlu boga turunan anu alus teh. Di dieu tah urang perlu urang boga ayeuna anak anu soleh jeung solehah teh. Anu baris ngalanjutkeun ngaestafetkeun kana perjuangan kahirupan urang sarerea gitu. Hoyong teu gaduh anak anu solehah. Bu hoyong teu yakin jawabanana oge hoyong saroleh sadaya. Ngan sate acan anak urang soleh nu kudu leuwih ti heula soleh teh saha? Saha? Indung bapana kudu soleh heula, tapi yakin ari nu geus ngaranna soleh mah jadi soleh salilahna gitu. Makana ganti ayeuna mah ngaran teh kudu saha? Manya kudu kabeh sacikujang ngaran soleh, dah hayang soleh. Teu bisa kitu oge. Da ari ayeuna kasolehan kasolehahan mah teu diukur ku ngaran. Sok sanajan ayeuna ngaran dianjurkeun ngaran urang teh kudu alus ku agama diparentah. Nya, opan urang mengaran teh asal. Nya. Ngaran sok asal gitu. Naon we ngaran teh sakapangina ulah keur urang ari mengerti mah. Teangan ngaran anu alus, teangan ngaran anu hade supaya mawat kaberkahan kanggo anak-anak urang. Pan ari kolot baheula mah ngaran teh parende udu, ade, adi, edi, ado. Parende cenah. Ucu, Ice, Aci, aya teh Aci, Oci, Yusuf, nya. Allahu Akbar. Dan naon pendek oge nu penting saleh gitu nya pan tujuan dan kadinya saleh. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, yakin urang hirup di alam dunia teh lain pikeun maot. Geus maot beres we teu aya pertanggungjawaban sanes kitu. Justru ayeuna naon? Ayana urang naon? Ayana urang maotnya. Oge urang ulah naon? Ulah sieun kumaha? Oge urang ulah neangan maksud aya panjenengannya. Sieun kumaha teh? Kira-kira nu di dieu ngumpul sieun teh kumaha? Hah? Yakin teh sieun? Allahu Akbar. Urang ulah sieun ku nu ngaranna maot, tapi urang sok sanajan teu sieun ku nu ngaranna maot, ulah neangan mentang-mentang urang teu sieun ku maot, urang teh neangan teh kana maot teh. Kumaha cara neangan maot? Lamun budak ayeuna mah make motor teh sageunahna, sakahayangna. Sedengkeun meureunana ayeuna ari make motor mah beda jeung mobil, eueuh kalasuriannya. Begitu ayeuna jebruk diadu teh anggeus we. Nya. Teu aya tulunganeunana gitu. Tah ulah kitu urang teh. Di antara ayeuna neangan maot teh urang lamun barudak ayeuna mah berkendaraan sakahayang.
ugal-ugalan lah, ugal-ugalan atau ngetrek bahasa barudak ini balap liar. Nah, eta teh berarti yakin neangan naon? Neangan maot. Sedengkeun di dieu ulah neangan kana maot. Da yakin maot mah hak pikeun urang sadaya. Cepat atau lambat pasti urang bakal maot gitu. Urang sadayana ulah neangan maot. Oge urang sarerea ulah mopohokeun kana eta maot. Hirup di alam dunia teh betah nepikeun ka urang teh toh-tohan sagala rupa teh poho kana maot teh. Kumaha cirina jalma ayeuna nu poho kana maot? Hirup ayeuna di alam dunia tanpa ayeuna ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah, ngumbar kana hawa nafsu jeung kahayang ayeuna awak, berarti yakin itu mopohokeun kana maot. Ulah urang mah ulah mopohokeun kana maot. Tapi kedah ayeuna ngarindukeun kana anu ngaranna maot. Margi maot ayeuna ngarupikeun awal pintu ningali anu maha hirup zatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin atuh Pak, urang ayeuna kahirupan di alam dunia teh kudu ditopang ku amaliyah anu loba, ku amaliyah anu entong putus pikeun ayeuna kahirupan urang sadayana engkin di alam akhirat. Siap teh ya? Siap teh Pak ngalaksanakeun ibadahna? Kudu siap. Kudu urang ayeuna ngalaksanakeun ibadah sakamampuhan urang, sabisa-bisa urang jeung saloba-lobana amal anu dipigawe ku urang kitu nya. Anu samampu urang maka pigawe ku urang pidamel ku urang. Keur saha? Keur urang. Tapi dengan catatan weyahna eta amal sekecil apapun amal anu dipidamel ku urang weyahna sarengan kalawan ayeuna ridona Allah, yakni hati anu ikhlas. Insya Allah. Ibu bapak anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, urang lajengkeun ayeuna bahasan pribados bade ngutip dawuhan Sayyidina Abu Bakar atanapi dawuhan Kangjeng Rasul anu didugikeun ku Sayyidina Abu Bakar. Naon ayeuna dawuhan atanapi anu dicarioskeun anu didugikeun ku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dawuhan ayeuna mantena annahu sanyana ayeuna Abu Bakar qala parantos ayeuna naon nyarios Abu Bakar as-sholatu ala nabi, ari maca sholawat atas Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amhaku lidzunubi eta leuwih ngalebur kana pirang-pirang dosa. Naon cenah Pak? Anu bisa ngalebur kana pirang-pirang dosa urang. Eta leuwih dahsyat tibatan anu lainna. Leuwih hebat ayeuna ngalebur kana pirang-pirang dosa urang sadaya. Nyaeta di antarana aosan sholawat ka Kangjeng Rasul. Nya. Saur Sayyidina Abu Bakar di dieu ieu urang maca sholawat ka Kangjeng Rasul, nya ka Kangjeng Nabi Gusti urang sadayana amhaku lidzunubi eta leuwih ngalebur kana pirang-pirang dosa. Minal ma'il baridi linnari, dinimbang cai anu tiis kana semu.
Kira-kira lamun ayeuna anu tos kapaham ku urang, lamun ayeuna perkara anu leuwih teuas nya tarohlah besi masih bisa dielehkeun ku naon? Ku seuneu. Seuneu masih kene bisa dielehkeun ku naon, Pak? Ku cai. Cai masih bisa ayeuna dielehkeun ku naon? Ku angin. Ku angin. Angin ayeuna bisa leuwih ayeuna naon? Leuwih dipeper atanapi leuwih ayeuna dikendalikeun nyaeta kunaon, Pak? Leuwih ayeuna bisa dielehkeun ayeuna kunaon? Kakuatan ayeuna senjata Allah anu opat ieu itu sadayana bisa ayeuna ditundukkeun ku urang leuwih ayeuna hade leuwih alus sawarehna ayeuna leuwih hade tadi teh bisa ayeuna ku sedekah. Terus sapalina deui bisa ayeuna naon? Sadayana teu aya naon? Teu aya kakuatan, teu aya leuwih hebat daripada ayeuna urang tiwal-tiwal ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan di dieu ulah gagal paham. Ari salat pek bahasa urang salat itu mah utama. Leuwih daripada segala-galanya. Ieu mah di antara amal anu ayeuna bisa ngalebur salian ti anu pokok tadi nyaeta. Da itu maka kewajiban yaitu adalah ayeuna sholawat atas Nabi, ngaoskeun urang sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Bahkan saur ayeuna Sayyidina Abu Bakar, urang ayeuna ngaoskeun sholawat ka Kangjeng Rasul teh leuwih alus ayeuna leuwih ngalebur kana pirang-pirang dosa anu pernah ku urang dipidamel minal ma'il baridi tinimbang ayeuna cai anu tiis bisa ngalebur kana seuneu anu panas. Pan ngajeos kira-kiranya lamun ayeuna seuneu anu kacida panasna ketika ayeuna ku cai dilebur atanapi ku cai dibasihan maka eta seuneu anu sakitu panasna bakal dina pada harita langsung tiis eleh ku cai. Allahu akbar. Nu mana shalawatna anu kudu ku urang diaoskeun mana bae eta. Da ari amalan mah lain ditingali panjang ayeuna jeung pondokna. Lain ditingali ayeuna loba jeung saeutikna. Tapi amalan anu alus dipayuneun Allah teh nyaeta amalan anu mudawamah. Sok sanajan ayeuna amalan urang saeutik tapi yakin kurang ayeuna didawamkeunana, yakin kurang diamalkeunana. Itu leuwih alus, leuwih ade daripada ayeuna tinimbang ayeuna amal anu loba sabari kurang teu diamalkeun. Allahu akbar. Sugan ayeuna mah ngaoskeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atuh nya. Sugan ayeuna ngaoskeun urang nu apal urang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril mampu urang setiap waktu 1000 eta teh dina sapalihna ayeuna naon guru mah na ijajahkeun salawat Jibril teh lamun ku urang dimudawamahkeun sapoe 1000 insyaallah mawat kana kaberkahan urang moal diputuskeun rezeki ku Gusti Allah. Ngan urang mah teu pati daek eta. Terkadang loba pagawean anu henteu kapigawe. Ngalaksanakeun ieu nu itu teu kapigawe, ngalaksanakeun itu ieu teu kapigawe kitu urang. Nah, di antarana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eueuh kitu terasnya. Atanapi naon be anu bisa ku urang dinaon? Nu diamalkeun. Arek shalawat Ibrahim anu dina naon Pak? Dina
ata dina at-tahiyat. Urang sok maoskeun at-tahiyat osok tah eta di antarana ayeuna shalawat ngan eta mah shalawat Ibrahimiyah. Atanapi shalawat naon? Shalawat nariyah. Anu sok urang diaoskeun apal shalawat nariyah pasti apalah shalawat nariyah mah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Arek eta hegae da loba kautamaan nya. Ngan bisi aya nu tanya wa yustasqal wa yustaskil nya. Maka anu leuwih utamana dipatahkeun wa yustasqal ghamam nya. Wa yustasqal ghamam. Urang di mana-mana ayeuna ngaoskeun kana sholawat di antarana sholawat anu bieu ku pribados diaoskeun. Misalkeun ayeuna sholawat nariyah ku urang dimudawamahkeun, ku urang ayeuna diaoskeun setiap poe tong wakaloba-loba teuing minimal urang ayeuna sabaraha balikan. Minimal urang ngaoskeun ngamudawamakeun kana eta sholawat 40 hiji balikan. 40 hiji balikan. Maka saur di dieu nya dicarioskeun ayeuna kusaha? Ku Syekh Arif Muhammad Hiki Apandi An-Nazili. Maka di mana-mana urang ayeuna naon? Ngaoskeun kana ayeuna naon? Ngaoskeun kana eta sholawat anu seueurna saur mantena anu ditukil saur Imam Aina Qurtubi anak mandawama alaiha sanya-nyana jalma dawama anu ngadawamkeun alaiha kana eta sholawat kula yaumin dina saban-saban poe berarti unggal poe sabaraha ihda wa arba'ina nyaeta 40 hiji balikan. Kuat mal kira-kira Pak kiat mal 40 hiji balikan urang sadayana ngaoskeun kana ieu sholawat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah nya. Saena eta diaoskeun ku urang ayeuna diaoskeun ayeuna sabaraha balikan 40 hiji balikan dina setiap poe dina setiap dinten. Maka ayeuna naon Pak paedahna jeung pahalana pikeun urang sadayana lamun urang ngadawamkeun ngabiasakeun ngaoskeun kana naon kana ieu naon kana ieu sholawat nariyah nya dugikeun ka ayeuna komo lamun kiat kana 100 atanapi lebih mah farrajallahu hammahu wa ghammahu mangka Allah Subhanahu wa taala pikeun eta jalma anu ngadawamkeunana bakal ayeuna naon maparinkeun ayeuna pikeun manehanana
Farajallahu hammahu wa ghammahu, bakal mukakeun, bakal ngalapangkeun Gusti Allah kana ayeuna bingung jeung ayeuna ghammahu nya. Naon bahasana? Bingung, hammahu susah, wa ghammahu jeung bingung. Maka ku Allah Subhanahu wa taala jalma anu ngabiasakeun, anu ngamudawamahkeun bisa ngaoskeun kana ieu shalawat nya. Di antarana ieu shalawat nariyah sabaraha 41 wangsulan ku urang didawamkeun diaoskeun, maka pikeun eta jalma ku Allah Subhanahu wa taala bakal dilapangkeun tina hammahu kasusahna wa ghammahu jeung kabingungna. Allahu akbar. Gaduh teu urang kasusah, gaduh teu urang kabingung, maka lamun urang yakin boga kasusah jeung kabingung ku urang biasakeun aoskeun ayeuna shalawat ieu nariyah. Kira-kira mampu moal 41 mampu ari maksakeun mah, ari teu maksakeun mah da tilu kali oge wegah nya. Urang mah nyeta ari kahayang jeung ayeuna pangabutuh loba urang mah tong batur ieu mah pribados we. Terkadang ari diukna nya menekungna terkadang teu pati daek kitu nya. Nya teu pati daek mung teh lain teu pati mung nya. Lamun teu pati mung mah daek mah deh. Ieu mah teu pati daek. Maka yakin ka dituna teh nya. Wegah kitu nya. Kaelehkeun keneh urang mah ku kawegah kitu nya. Batur lain batur ieu urang kitu nya. Diri nyalira ge terkadang kitu we. Keur wegah mah wegah we mending keneh sare kitu. Toh padahal mah urang teh nya dina kahirupan teh loba keneh PR anu teu acan kalaksanakeun, loba keneh PR anu teu acan dikerjakeun. Allah. Bahkan komo lamun urang bisa ayeuna nya dicarioskeun di dieu saur ayeuna Syekh Arif Muhammad Hiki Apandi nya, urang ayeuna bisa ngaoskeunana lebih tina naon Pak, tina ayeuna 41 komo nepikeun ka 100 mah wakaspu kurbihi, maka ayeuna ku Allah bakal ayeuna dinaon dibukakeun, ayeuna dibukakeun dikasapna tina naonna tina ayeuna urbihi tina kaparna atanapi kasusahna dibukakeun ku Gusti Allah gitu. Allahu akbar. Lamun hoyong ku urang tinggal urang geten atanapi mudawamah ngalaksanakeunana kana ieu henteu eta ge urang mah pendek we nu tadi teh nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atarapi tadi teh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gae eta ge nu mana we anu kira-kira urang daek jeung urang mampu kana macana, maka ku urang ayeuna pidamel atanapi pigawe. Insyaallah. Bahkan para bapak, para ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, di antarana oge ieu shalawat teh nya dicarioskeun ku para ulama mangrupakeun ayeuna naon, mangrupakeun kunci pikeun urang sadayana ketika ayeuna ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna ketika urang sadayana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, maka lamun urang teu ngaoskeun heula shalawat ka Kangjeng Rasul, maka ayeuna ihtimal eta shalawat eta doa urang teh kusababiah teu maca shalawat ka Kangjeng Rasul, maka henteu dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'u hijab hatta yusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mamin du'ain tepati-pati hiji jalma ngadua illa bainahu wa bainas sama, kecuali antara ayeuna naon manehanana jeung antara langit hijabun eta aya panghalang hatta yusolliya ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga ayeuna ngaoskeun heula sholawat ka Kangjeng Rasulullah. Paida sholat mangka di mana-mana macakeun sholawat alaihi ka Kangjeng Nabi yuharriku dalikal hijab, maka bakal ngaduruk eta sholawat kana eta ayeuna hijab atanapi panghalang. Wa yadkhulu du'a jeung ayeuna dugi doa wa idza lam yaf'al dalika roja'a du'auhu, maka di mana-mana urang teu ngaoskeun kana salawat zalika roja'uhu, mangka balik deui cenah eta doa teh. Allahu akbar. Makana urang di dieu seueurkeun ngaoskeun salawat ka Kangjeng Rasul, sabab di antara bukti urang ayeuna mika cinta mika habah ka Kangjeng Rasul teh nya eta ngaoskeun sholawat. Mudah-mudahan orang sadayana wa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dipaparinan ayeuna kakiatan, dipaparinan ayeuna taufiknya rikoh kahoyong pikeun urang sadayana ngaoskeun nyeurkeun sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terakhir urang sadayana dipaparinan ka istiqomahan ku Allah subhanahu wa ta'ala kanggo ngeureuyeun nya sok sanaon salid ngaoskeun ayeuna kana sholawat. Da ari sholawat mah arek ijajah arek henteu oge sae urang diaoskeunana, komo lamun ayeuna diijajahkeun nya mangga urang pilih sholawat anu kira-kira mampu jeung cocok pikeun urang, mudawamahkeun ku urang. Mual mata jadi mata ketika sholawat urang ayeuna dinaon diaoskeun, ari saeuna nama diijajahkeun nya sok sanaos teu diijajahkeun ari sholawat mah mangga ku urang diaoskeun diseueurkeun ayeuna ngaoskeunana, insyaallah mual mata jadi nanaon benten jeung anu lain urang copy paste menak ayeuna amalan tina naon tina YouTube atanapi tina HP ku urang diamalkeun, ulah eta mah bahaya. Bisi ayeuna imbasna lain ayeuna asar anu didapat urang, malah asarna urang lulumpatan di jalan. Bahaya eta mah kudu boga guru we ari amalan-amalan anu tangtu mah sabab loba ayeuna kaayaanana komo salah niatna ngamalkeun kana hiji amalan, niatna salah sok sanajan Al-Qur'an maka sok jadi matak anu goreng pikeun diri urangna. Kudu ihsah we ketika urang ngaoskeun hiji amalan ulah karena amalan atanapi karena perkara anu hoyong dicapai ku urang, tapi yakin urang ngaoskeun kana eta amalan teh karena Gusti Allah. Yakin ketika urang sadayana dikembalikan ka Gusti Allah, da Allah mah langkung kuningakan hate kana lebat manah urang, yakin Allah bakal maparinan anu terbaik ka urang sadayana. Para bapak para ibu sami-sami dimuliakan ku Allah, rupina diitisal sakitu heula ngapunten anu kasuhun, luhur saur bahe soana ulah kirang-kirang ngapunten upami ayeuna aya leresna taufik ti Gusti Allah. Upami seueur kalepatan anu kaluar dina kabodohan pribadi. Put masa pada makadan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.